Haji. Alhamdulillah kami bisa panggung berada di daerah Citedek aja tuh nanya nih. Harus kalau di Banten tahun 4 kali alhamdulillah. Gitu tapi kemana itu dia? Dengan doanya Pak. Lamun bongkok ditanyakan kan maganya anak mas gede semua. Batu sarana sekali gede hul. Nah iya saganya berat kan bebana gitu. Berat aku bebana aku bisa gede. Dibanding ke batu letih. Bisa wae di nyawa. Iya, kena dijadikan yang lebih penting masih goreng hasil menang amas ya. Kalau kebutuhan ampun, kemudian doa disediakan duit. Para jamaah sarayana, di mana bae sing kuring ceramah atar ngaji naik kana panggung asa boga dosa lamun teu diawali ngadoakeun heula para kiai jeung para ajengan sina panjang heula umurna. Maaf ku zaman ayeuna neangan calon kiai neangan calon ustad komo calon ulama mah geus rada harares. Betul enggak? Di lembur kampung Cisalopat desa Pasir Buncir terutama loba keneh anu pesantren loba keneh anu sakola. Kenyataan bukti di mana-mana di kampung di daerah di pelosok di kota loba keneh anu sakola daripada anu pesantren betul. Contoh kalau di urang di Senakma di kampus STW Senakma setahun sekali ngaluluskeun saeutik di urang seorang jadi insinyur pertanian. Bahkan di daerah Depok ayam orangnya SPL Lido. Kemarin saya ngobrol dengan ketua apa di sini jadi polisi lulus 1 tahun sekali perang. Pak Ustad di sini jadi polisi tinggal lulus 1 tahun sekali saya tingkat 100 orang jadi polisi. Bahkan pernah di SPL Lido di 1 tahun lulus dan sareng jadi polisi. Mana tinggal buat dengan polisi. Sawarnya satu di kantor, sawarnya di jalan jadi polisi tidur. Maka kayak kita makin gini bener nggak? Hari jadi insinyur mah lulus tuh tinggal 1 tahun sekali 200 orang. Jadi polisi mah lulus 1 tahun sekali 300 orang bahkan yang 1000. Di Jakarta fakultas kedokteran ada yang cek beja lulus ini 1 tahun sekali saya tinggal 600 jadi dokter. Tapi si kuring tak pernah ngadengek di kawah kiwari di setiap hiji pondok pesantren ngeluskan hiji santri jadi kiai betul. 1 ulama meninggal sekarang 10 tahun keharusan tahu ayat penggantinya betul. Betul kan? Benar kan? Maka orang dia perlu nyarah lagi nyah aja ayo nanya ke ibu lo masih pola layak lah itu Jawa pinter kesini aku udah melihat diriku ya mungkin lagi nama aku uluran di Banten nyah aja kak Kiai cina sama ngawang di panggung supaya ramai ngaji nanti beneran orang dia misalkan tema kajuatan deh tak kagusur ku MMC biasa ayah jelema semenang duit 400 juta hasil kajuatannya ke MMC sugan penting-penting salaki jeung pamajikan keur ngitung duit kayak kelemon kausan eus ya sugan jeung salaki teh kita pamajikan anak mamah naon daya hayu duit nu digayang papa mama papi mami mi bihun disebutan aya naon cenah papa lain cenah urang teh tadi geus kajuatanna mah udah lebak tadi kagusur cenah sawah 2 kotak teh pan kagusur cenah goyang pangse aku mah ieu lah ada bae ngaji mah sabaraha cenah mama menang duitna alhamdulillah cenah papa 100 juta alhamdulillah mama syukuraneun bari urang tara pernah nyetor duit kada kayak penting aya alhamdulillah Dek itu din 100 juta lain papa arek wasiat we mama arek ngomong naon papa lain mama lamun keur ngitung duit dina penting ayeuna mama ulah kepikiran isukan hayang meuli mio terus ulah kepikiran hayang meuli Avanza terus mama ulah kepikiran ngabangun imah jeung meuli sawah maksud papa kumaha ieu mama sing inget sing eling di urang teh aya ustad naon urusanna jeung ustad duit nyengor aja kalau bahasa bener kan ayo ke salakina teh isi mama teu mikir ayeuna papa hari nanya ka mama ayo urang boga anak tuh nah boga bari hiji anak urang 4 bari sangat ngaji atuh para linter anak urang mah ngaji naon kamari nu 2 kalau cuma ngaji Yasin anu 2 lemah hafal anak urang bisa salat nya bisaeun salat mah umal bae salat bahan tahajud anu urang penting cenah sekarang ada yang lain tahajud urang penting terus ayeuna anak urang bisa ngaji anak urang bisa salat anak urang bisa baca dulu jeung babar ibadah nu lainna apakah mama pernah ngelmuan ka anak ya encan ari ngelmuan agama ka anak kawajiban tara ya kolot mah ai mama sok pamagahan
Saha anu sama makan ngaji jeung salat jeung bacaan wudu? Nah, Haji Faisal. Eta urang Haji Faisal selama anak urang masantren ngaji di manehna apakah urang pernah ngaji sabulan sakali? Aing mah nih bawa saya terus kok. Pengen atuh Haji Faisal lawakna pegang kok. Padahal main nama bahu hurang-hurang. Sudah mati kalau sudah hutang. Aing orang pengen alhamdulillah. Duit loba. Ini oke lo ganti. Anu dua disita kasih hiji dewe. Ayo bulan-bulan mana? Ya sih bagaimana dari ngaji kita dari ngaji sudah kena. Namun sebab nak tahun simpuling ngaji serius, iya hadir bakal bersatu. Bersatu bareng ya. Mana makanya gua ini ada. Balik lagi kan hitung duit pokok. Ayo mama sekarang ngaji, sabulan sekali kagak ngaji, papa, ayo na papa hari nanya ke mama. Ari mama hayang boga anak anu sukses. Atuh boga anak anu sukses. Ari menurut mama anak anu sukses pas kumaha? Nya anak anu sukses mah beungar anu jadi pengusaha atau duitna jadi pejabat. Catat kurang dia. Anak anu sukses lain anak anu loba duitna, anak anu sukses lain anak jadi pejabat, anak anu sukses lain jadi aparat. Tapi anak anu sukses mah anak lalaki anu mampu nantung digiring bapakna ketika jadi mayit, jadi imam nyolatkan mayit indung bapakna. Makanya beberengnya tanya Tuhan. Ayo, anak sukses mah eta. Galak-galak deui hidup. Naon sababna? Ulah boleh urang di sekolah nyampe mulai aya sekolah puan sampai ka TK. Anu serius kan ngaji mah rame kan. Baun SMP, SMA, S1, S2, S2 silakan. Tapi aya nu leuwih penting jabatan dunya jeung akhirat naon? Anak anu soleh anu bisa ngabakti ka indung bapana, anak anu jadi penyelamat indung bapana dunya jeung akhirat. Kadang-kadang dibangga-bangga anak kan naon anak itu mah pejabat. Anak amang mah tan. Dokter. Mana gawe di Jakarta? Harta insinyur, profesor, ayeuna boga usaha, karyawan lagi 600 orang. Usaha naon? Tuyul. Terus maksudnya apa? Pakai ngomong gaib kumaha? Ari amang mah enggak boga anak sukses model itu. Ari teu bangga kumaha? Amang baheula keur nyakolakeun di kabehan sawah, kebun digadekeun, motor dijual supaya anak amang jadi sukses. Alhamdulillah anak amang mah sukses ayeuna teh. Beunghar duit nage boga. Anak abang sok sholat can pernah aing eta mah. Anak abang bisa ngaji can pernah ngadenge. Pan soji gusi bukan gusi durian. Belah dunya eta mah urusan akhirat mah geus datang ge. Mulai silakan. Lain Indonesia. Jadi aing teh geus sudah aing juga Bogor sana ka pulang Pak. Nah, beres kali ayo. Dibangga-bangga eta mantan tina urusan akhirat gampang eta mah sater boleh ayeuna bapak ngerasa bangga boga anak insinyur boleh ayeuna bapak boga anak pangkatna wanita karir tapi lamun anak bodoh dina agama diatapkeun ka indung bapana dina bab agamana sok sanajan disenangkan di dunia ku anakna teu boga motor di motoran teu boga mobil di mobilan tapi lamun ngadep ka anak salat cerita anak ngaji bodoh dina agamana siap-siap indung bapana di akhirat disusul ku anak neraka ku sareng didikan agama menjadi anak sok sanajan indung bapak Tuhan ibadah hidup dalam dunia catat urang dia atuh leuheung lamun urang boga anak pasantren mah ieu misalkan teh mah bapak keur ngap-ngapan ke pasantren anak bapak teh keur sakaratul maut keur ngap-ngap datang anak urang anu ngaji di pasantren di kasepuhan di dieu balik ka imahna ai budak nyaho kana agama mah terawah reweh mewek lamun indung bapana keur sakarot langsung gacai langsung wudu langsung nyokot Al-Qur'an disabelaheun ceuli satuhuna sila muka Al-Qur'an ngaji yasin tah anu nyaho ka agama mah kitu